fitrati wa bi ahli badamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah, anu ngahudangkeun Gusti Allah, nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah. Deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah yang moal aya. Nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih, anu maha kuat, anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh. Apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya. Eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah. Apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya. Nu ngayakeun barang nu aya, langit katut eusina, bumi katut eusina Gusti Allah. Nu ngaeuweuhkeun perkara nu geus aya, nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah, nu ngaeuweuhkeunna Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Anu ngahirupkeun Gusti Allah, nu maehkeun Gusti Allah, nyehatkeun Gusti Allah, ngageringkeun Gusti Allah, nyugihkeun Gusti Allah, nyusakeun Gusti Allah, makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah. Kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah? Eueuh. Cenah dokter nu nyehatkeun, dokter ge modal. Ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulana, leg-legan Gusti obat, teh modar-modar keneh bae. Nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat. Sing hade nu nyugikeun cenah bos urang, bos ge kadang-kadang susah deui. Teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah. Embungeun cenah susah. Cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapeda nu gede teh bae. Nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda, moal mawa sapeda aing geus. Eta, wah kabelah dieuna, wah mareuring motor. Belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Hoi, belah dieuna pisan. Di tahun 80 ka dieu, wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge ayak ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya ayak ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh
Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cekeleli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah Gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasan luas, oh benar. Tapi di alam, sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah, di daerah Gondrong, Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget baik istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi. Sugih Pak Muhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu diceritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun ku kula diceritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita. Nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain di rarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya insuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya salaman tadi ge salaman aya insu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah ge bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibad lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika. Wah luar biasa parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji ulah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal roba iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti janggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika
Ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad. Di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim. Dele tungtung. Nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing. Ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat. Awas sia cak Gusti Allah. Aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun siapa bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah masal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh. Deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin. Mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge. Oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang mentakin menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isuk pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabangan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeug ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bakal rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh katangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pagi toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika ku urang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker
iya tuh guys kok gitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat syariat mah jehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah deuk diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa paeh geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese sa Imam Syai'atullah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae ibrah henteu ka mamana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuna naonan tareungit datang ka nyana coba je jeung panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tu reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit di imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi baratok meh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloon jan teh kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi ji gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak kadengena doang kurang pada mah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aya aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta geus kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoilah hese tah dibere contoh ku Syekh Atoilah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar keneh ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat dirinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi
Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saruhureun manusia saruhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadhah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah teh malaikatun tusi amalakum, malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat, malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun, wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun. Sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu, malaikat teh cek sakaol mah di dieu, di bibir katuh urang, ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji di kenca. Nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun. Urang salat, urang puasa, urang zakat, urang ngaji, urang sedekah anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat. Moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya. Catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal. Urangna ngejedog di dinya. Di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal. Di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pan nyana ieu geus maksiat ke heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna. Masya Allah waharajas ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padingis beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh buat ting tobat ke abeh ulah aya catetanana. Oh geus tunggu aya Ki Haji ngabonceng si Mbak cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting sampai ting nyana teh masih seserian kana we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun beurang nya ngabonceng si Mbak ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahe nya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet. Namun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafadhah dua malaikat. Jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kenca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang aya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa
cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nempongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh tatuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon kotreng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nu kudu nu kiceup-kiceup ngenca ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsyat-dahsyatna aduh iya ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya na teh nu mentak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh tak haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu, aya kacangan. Nih orang isi nasup kadinya sih ada mentak diuk, ulah kena komo datang make naon karangaran natilam. Nah, hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib, nu ieu ngaranna malaikat atid. Eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabe al mautu pae tawaffat rusuluna nah mautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui tah mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya tah ngan anak buahna wah geus teu kaitung layuh sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neuleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek boy mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti
Cek Kiai Mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring nya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot terus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali nelekeun anuragrati mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuletung-tungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut teh didelekeun eta asal geus daunna ling nah dideleuk ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kadua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Tah haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadele di Sidratil Muntaha tuh teger kene. Prak isukna modal. Ya nyahoan tak haji. Iya, nurang cerita paeh mah masyaallah. Dan mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut. Sering bae geus kajian ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih nang ngadenge malaikat na bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager buger lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah gigireun ieu mah nu geus geringat ieu tahu urang mah bisa kos kitu tah
Henteu malakal maut iya tuh gering-gering bae can gaplek mah di itu tenang bae ngaplek kakara ayo sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deka mana sih deka mana sih idih jeung kabar sagala geus ngaplek blow on sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqsiruna fiha fima yumarun moal aya lalawora naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu sabener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihid dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya dua nomor kahiji jasad nomor kadua ruh dua ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang afanun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazipun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab naon sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae teh mah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh roh urang narima kana keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah
tidinya teh bener cak roh teh kos gitu sadar bener sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat. Oh nya geus tobatan we urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji takol bujeng roh teh kitu kaayaanana. Nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar beti majelis taklim. Mio di start teng aya bae jahe. Tadi ke mana? Kasih kupas sekian nanti kurang gendek. Emang neng jeung sa? Tadi naik angkot. Ye, Mbah jeung sa? Sorangan. Engko lah milu bae. Oke deh. Eta roh mata dendam roh. Tolol, goblok, cilaka sia. Cak roh, cak nafsu ya cak nafsu. Terus. Bangunna putih jadi mah cak nafsu hawa nafsu cak ulah cilaka Roma pancet gen nazifun latifun nazifun tohirun rebaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah tanggeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah ku ari tinggal diasup-asupkeun bae tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa ieu da tepe cakawana sudah roh ieu putih tanya dilalaunan-keun urang Mbah di mana cicingnya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah-pindah dulu pabrik Ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh, makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah, suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap biasa. Aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianana. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya nggak? Kata terusan blot. Cakrote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu nama atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah teu atuh tah tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majlis deui tatobat Masya Allah nah awak kurang teh 2 roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeun tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh atuh cak waktu sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa handap zulmaniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia keluar di majelis aju ngridit teuy atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana
eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan. Badai kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling. Aing ge teu bisa, aing bisa neuleuh doang teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing sarua teu bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na ada dampak deui kebeneran. Ayo lempang cekelah. Ngarang lagi buta ngaler ngidul oh dah geus datang ieu ka tanggal buah jalan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut ge nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Je Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleu pan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa lempang ya aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakal nasummaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu. Hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman? Ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teu. Jaksa mana jaksa? Pengacara. Adieu sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Ha anal malik cak Gusti Allah aing raja kuari. Hayo sia sabaraha taun sia ngarajaan di Indonesia. Hah? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah, nu rangda mah abdi nyaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal Allah cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dekumaha engke urang peta urang sebab kekuasaan geus aya Gusti di Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jangulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai gabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Nu mun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambay-ambayan. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe timimitin putih detak anu hideung los. Engke sia rasakeun. Ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafazoh nu nulis. Mayal pizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid.
Geus urang mah tinggal sadar. Wa huwa asraul hasibin. Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab. Yas mal bisa ojah urang kukumaha ge. Mudah-mudahan urang kabeh dibere bisa tobat ku Gusti Allah. Boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang, petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian, kiai-kiaina santri-santrina pedagangna, kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah. Jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul wallahu a'lam.